Tolong balasan. Pur, kerjakan. Duh, Ben, rek ngumpulkan tugas sih teh, sih dicarikan. Bayah daripada dicarikan pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade ngumpulkan tugas, Pak. Hah, sok kadeu. Kumaha? Beres tugasna? Mana? Buru atuh, pan bete ngerjakeun Lin. Mohon, Pak, sakedap. Ci mana ningali buru? Karek genep soal kayaknya teh. Oh, 8. Kan 10 soal, mana 2 deui? Nya, tacan sadayana. Hah? Acan. Ini teh tugas teh geus 2 minggu maneh teh. Mun can beres keneh wae. Udah hese, Bapak. Ngerian dina internet tegaduh kuota. Rencangan tebi. Tolong balasan. Pur, kerjakeun. Cuman dari tugas sakumaha tara dikerjakeun wae maneh mah. Betul ge loba nu ngerjakeun atuh. Niron sih teh. Oh, kahayang teh. Tong dibiasakeun ari maneh belajar teh sing bener. Ieu mah diberes soal 10 teu dikerjakeun kabeh. Diberes soal 2 siki ngerjakeun 20 siki. Lieur maneh mah. Jangar dah ngabandungan hiji tang murid si Buswati. Lah yang ngopi ngopi heula.
Nikmat, nikmat. Sakumaha rungsing nginum kopi hideung leungit rungsingna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus beres. Tos Pak. Sok kadikeun. Cih, ningali. Ari mane beres mana itu anger 8 soal geuning. Atos Pak, dan sakitu tadi kan ningali rerencangan. Hah? Ngan sakitu. Atuh can beres keneh wae. Ngan 8 Pak, 8. Jongkok, jongkok, jongkok. Mohon. Malah cangkeng ngobrol jeung guru teh teu sopan. Teh jadi naon sih teh? Hah? Punten Pak.